Nying harapan Cynthia anu nyarekan Udin tetap tenang, terus Sri bari gogodek melong tarang Cynthia anu buncunur, lengena getihan tapak digegel jeng erokna anu bau hangser. Bibi sumping ti Jakarta ka Bandung ukur ngadamel masalah sareng abdi, wantun ngaganggu mitoha abdi, ngarepkan abdi papisahan sareng istri abdi, bibi tiasa ngalakukan naon wae, tapi abdi moal tiasa diulinkan sakahoyong bibi. Kabe demi sia, pamajikan sia teu pantes keur sia, Cynthia kekerot. Udin mencerong ka Cynthia, pantes teu pantes eta urusan abdi, langkung sae bibi uwi ka Jakarta sate acan kasabaran abdi seep. Cynthia masih kekerot ambek, terus nangtung rek turun tina heli tapi didiuk keun deui ku saurang pengawal anu diuk ngajaga gigirna. Cynthia melong ka Udin. Naon anu rek dilakukan ku sia ka aing, Udin Sri? Rada dilelean nyarios nabi, panangan abdi tos atel hoyong nyabok biwir bibi anu cucungah. Cynthia molotot, lamun wani nyabok, sia bakal hanjakal. Udin Sri, bibi anu bakal hanjakal, margi cabokan abdi tiasa nyababkan bibi sakarat. Cynthia nyorowok bakatku ambek, teminantu temitoha wani kurang ajar ka aing, tempo tarang aing anu benjol, tempo tah lengan aing anu digegel, kabeh kalakuan mitoha sia. Udin kerung, salira tetap tetiasa nyarios lelei. Mangga upami kitu mah, salira moal tiasa uwi ka Jakarta enggal-enggal. Rupina salira kirang nyakola dina masalah ngucapkan basa. Ku abdi salira bade disakolakan hela di Bandung. Naon maksud sia? Cynthia nanya, Udin ngajelaskan. Bibi nyebatkan istri abdi teu pantes kangge abdi, tapi dina cariosan istri abdi masih uning ngakana adab kasopanan, salira anu saurna berpendidikan, tapi cariosan salira kirang sae, janten wuyahna kedah sakola deui, naha cariosan abdi kirang jelas. Sakola kumaha, aing bibi sia, wajar nyarita aing kieu ka sia, sabalikna sia ulah coba-coba kurang ajar ka aing, Cynthia nyentak. Udin jebi, tenyangki, dina kaayaan kieu salira masih tiasa sombong, ngangken bibi tapi kamana wae atuh salami abdi di panti asuhan, abdi teu ngaraos kagungan bibi sapertos salira. Cynthia tenembalan, Udin nyarita deui, upami leres salira bibi abdi, nah ngantep abdi sangsara, ngantep abdi di damel janten kuli bangunan, teras kamana bibi waktos abdi nikah, teu aya wargi anu sumping, ayuna ujuk-ujuk hoyong misakeun abdi ti istri abdi, asa ku kacida. Cynthia masih ngabetem tenembalan, Udin mencerong terus kana banget Cynthia. Salira ngangken bibi, tapi teu paduli kana nasib abdi, pan aneh, ayuna nyarios garihal, padahal pendak oge nembe kamari, sikep jalmi terhormat memang sapertos kitu. Kuring teu satuju anjeun boga pamajikan ka Ici Kusuma, ceuk Cynthia tungkul. Udin unggek, abdi tos nyiapkeun sakolaan kangge ngadidik bibi. Tujuanna sar, kahiji, supados bibi teu sombong deui. Kadua, supados bibi tiasa hirup saayana, teu boros teuing. Katilu, supados cariosan bibi oge tiasa lelei, teu heras genggerong. Ieu sadayana kangge kasayan bibi. Sareng buktos yen abdi langkung nyaah ka bibi. Tibatan bibi ka abdi. Cynthia kekerot, kurang ajar, mana ponsel maneh, bibi nginjam rek laporan ka Aki. Sok telpon, Udin ngaluarkan ponselna, terus ngararet ka pengawal anu diuk gigireun Cynthia. Buka borgolna, saenggeus borgol dilepaskan, Udin muka kunci ponsel terus nelepon Agus Subratabari di loudspeaker, ponsel dibikin ka Cynthia. Cynthia buburu narima ponsel, telila telepon nyambung. Udin, anjen nelepon Aki, Agus curing hak nanya, sabab atau ditelepon ku Udin. Iya abdi pa, Cynthia, tembal Cynthia bari nginghak cerik. Sora Agus langsung robah, anjen salamet, aya naon, kunaon make ponsel Udin, Udin geus nyalametkeun anjen. Abdi salamet tina penculikan tapi ayuna teu kengeng uwi ka Jakarta ku si Udin teu kagungan kasopanan ka abdi salaku bibina, bapa kedah nyalametkeun abdi, ceuk Cynthia ngahinghing. Nah kunaon, anjen aya masalah deui jeung Udin, Agus nanya. Udin ngarebut ponsel tina lengan Cynthia terus nyarita. Abdi Udin ki, bibi tos ngahina abdi, wantun neupangan mitoha abdi, mangaruhan supados misakeun abdi ti garwa abdi, naha ieu parentah Aki. Agus ngarenjak, Din, lepaskan heula Cynthia sina balik ka Jakarta, di lain-lain oge eta bibi anjen. Udin nanya deui, waler heula panaros abdi ki, aya hak naon bibi ngaganggu kana kaharmonisan rumah tanggi abdi, tong boro ukur bibi, salira oge salaku Aki teu aya hak ngatur-ngatur kahirupan rumah tanggi abdi. Agus buburu nyarita, anjen bener, rumah sa Aki salah, ayuna lepaskan bibi anjen, ulah diganggu. Udin nyarita deui, kumargi abdi nyaah ka bibi sareng hoyong ngiring ngajagi kahormatan kulawarga Subrata. Abdi nyuhunkeun widi bade ngawara heula bibi di Bandung. Margi kalakuan sareng cariosana teu mencerminkan dirina ti kulawarga Subrata anu terhormat, abdi isin kagungan bibi sapertos kieu. Salira oge tangtos bakal isin upami uninga kalakuana salami di Bandung. Agus teu ragu-ragu deui langsung nyatujuan, anjeun leuwih nyaho naon anu pantes dilakukeun, Aki satuju, Aki ukur nitip kasalametana. Cerikna Cynthia langsung narikan, "Pa, abdi hoyong uwi ka Jakarta." Agus nembalan,
Udin moal nyarita tanpa alasan. Weyahna dina hal ieu bapa moal ulu biung, jadikan hiji pelajaran ker anjen, sangkan kaharapna anjen ngarti, kumaha carana nying harapan hiji masalah. Cynthia terus ngahinging cerita bisa nyarita deui. Agus buburu nyarita ka Udin, Din, sempetkan waktu balik ke Jakarta, tepungan Aki hayang panggih jeung hidep. Udin teu nembalan, telepon langsung ditutup sabab Udin geus nyaho naon anu dimaksud jeung dipiharep ku Agus. Cynthia ngararet ka Udin, Din, ulah mau bibi ka mana-mana, sanajan bibi teu menang balik ke Jakarta, izinkan bibi tetep cicing di Padma. Udin seri, tetiasa bi, presidensial suite langkung manfaat sareng langkung ngahasilkan upami disewakan, abdi bade nyiapkan tempat anu langkung merana kangge bibi. Cynthia ngarenjak, di mana ulah mawa bibi ka tempat anu teu dipikahayang ku bibi, anjeun teu nyaho kana selera bibi, bibi moal bisa sare lamun ka ayana teu nyaman keur bibi. Udin jadi inget ka Sandi. Alona Elsa anu dihukum teu menang kaluar ti Bandung sarta kudu ngontrak sakamar di Bandung, jadi Udin buburu nelepon Elsa, saenggeus nyambung. Elsa nanya, "Kang, si Sinantenen nelepon, aya naon, di mana Sandi?" Udin nanya. "Aya Kang nuju membawa mobil," tembal Elsa, "cicing di mana Sandi salila ieu?" Udin nanya. "Dipangontrakeun sabumiku abdi 500.000 sasasih, mirah margi lebat kana gang teras lokasina sisi kuburan, sanaos bumina awon, tapi layak huni, mung aya sakamar, dapur sareng kamar ibak dilebet, sareng rada nenggang ti tatangi," tembal Elsa. "Alus, eta geus cukup," cuk Udin bari nutup telepon. Di luar Kang Bahar nyampur keun mawa Renal anu sirahna masih ditutupan ku ken hideng. Udin langsung nyarita ka Kang Bahar, "Kang, coba utus jelema pikeun neangan imah di pasisian anu spekna layak huni, harga ulah leuwih ti 500.000 sabulan. Anu penting layak huni, aya kamar, sarta toilet di jero. Lamun bisa neunggang ti tatangga, ngara bibi kuring teu ngajieun kaributan. Kirim bibi kuring kadinya, jaga ku minimal 4 jelema, akang salila 24 jam sangkan teu bisa kaluar ti imah, jatah daharna teu menang leuwih ti 30.000 sapoe, lamun imahna kosong eueuh barang nanaon, beli kasur lantai, bantal, selimut, terus beli oge 3 setel daster obralan ti pasar keur salina jeung bere peralatan mandi, bari nungguan imahna manggih, bawa heula ka rumah sakit pikeun ngubaran heula leungeunna anu tapak digegel." Mangga Den, Kang Bahar ungguk, Cynthia kolohok ngadenge parentah Udin ka Kang Bahar. "Din, kuring bibi anjen. Status kuring di kulawarga Subrata jauh leuwih luhur ti anjen. Anjen teu bisa sangeunahna ka kuring." Udin temalire ka Cynthia, tapi nitah Kang Bahar ngadiuk keun Renal di gigireun Cynthia. Renal buburu dihanjatkeun kana helikopter ku Kang Bahar terus didiuk keun di gigireun Cynthia. Udin ngadudut kayen hideng anu nutupan sirah Renal. "Halo Pa, panggih deui jeung kuring." Udin, Renal kolohok, bari ngadu-gaduga yen ieu kabeh kalakuanna Udin, tapi nah bisa, memangna Udin saha, bet bisa ngeperakeun jelema sakitu lobana sarta mawa helikopter sagala. "Renal, anjen kudu wawuh heula jeung awewe sombong anu diuk di gigireun anjen," cuk Udin. Disebut sombong Cynthia molotot, "Udin, sing sopan lamun nyarita." Udin teu malire, panonna terus netep ka Renal, ngaran awewe sombong ieu lain Roksana, tapi Cynthia Sujana, saacan kawin ngaranna Cynthia Subrata ti kulawarga Subrata di Jakarta, manehna bibi kuring, aditi bapa kuring anu ngaranna Warman Subrata. "Naon?" Renal kolohok, jantungna ngadadak ratuk sieun ku Udin. "Jadi anjen masih anggota kulawarga Subrata?" Udin ungguk. "Ngaran kuring Udin Subrata, incuna Agus Subrata, anjen teu salah, kuring memang yatim piatu jeung pangangguran, ngan kuring teu sangsara, jadi sapopoe ukur aya di imah masak, nyusuh, ngepel jeung sajabana, sabab kuring geus teu kakurangan duit, ngan ayuna kapaksa liar lantaran anjen geus nyieun masalah ka mitoha kuring." Renal langsung ngadek-dek, kes sang tiis mimiti kaluar tina tarangna. "Naha anjen teu balaka ti awal, nah anjen ngantep kuring ngalakukeun tindakan kurang ajar ka anjen, lamun kuring nyaho ti saacana, kuring oge moal wani." Udin seri, ulah sieun ka kuring, kulawarga Subrata oge lain kulawarga anu kudu dipikasieun, anjen pan geus bisa nyulik bibi kuring sarta teu ngalawan, hartina, jelema mah anu jago. Renal beki ngadek-dek, kuring teu nitah, tapi karsidi jeung dudung, kuring ukur dibere nyaho maranehna nyulik mitoha anjen, kuring teu nyaho lamun bibi anjen oge dibawa. "Bener anjen teu ngalakukeun nanaon ka bibi kuring?" Udin nanya. Renal tungkul, kuring nampiling, tapi saacan nyaho yen eta bibi anjen. Pas nyabok, anjen nyaho pan yen bibi kuring oge jelema biasa pan, bisa cerik, bisa sieun nepi ka ngompolan maneh, cuk Udin deui. Renal tungkul, Cynthia langsung jamedut, Renal nyarita deui, sorana kadenge ngageter. Kuring bener-bener teu nyaho identitas anjen jeung Cynthia, lamun nyaho, mustahil kuring ngalakukeun hal kasar ka aranjen. Panon Udin tetep mencrong ka Renal, anjen geus mikirkeun akibatna. Renal beki ngadarek dek, Renal jelas nyaho akibatna, kulawarga Subrata pasti moal ngantep, dina masa jayana oge kulawarga Sanjaya lain lawan kulawarga Subrata, komo ayuna kulawarga Sanjaya dina kaayaan keur ripuh, Renal beki tungkul.
Hampura kuring. Cynthia ker ambek ka Udin. Nempo Udin ambek ka Renal. Cynthia milu ambek. Renal, kuring bakal ngehancurkan kulawarga Sanjaya Anjen. Renal langsung leles ngadenge ancaman Cynthia anu tangtuna lain ker heri. Usaha kulawarga Sanjaya ruksak, asetna ngurangan masih bisa ditarima. Tapi lamun ditumpurkan jelas Renal terela. Tapi kanyataan Renal oge moal bisa nolak. Kulawarga Sanjaya moal bisa ngalawan. Renal buburu netep ka Udin bari panona barerem, terus ngalengis menta di pikarunya. Kuring bener-bener tenyaho. Kuring geus salah faham, hampura kuring. Salila iya kuring geus kalengitan 50% aset kulawarga, ulah nepikeun ka usaha kuring tumpur ludes. Sesaken 80% tina aset ayuna ker kahirupan kulawarga kuring kaharepna, anu 20% pek cokot ku anjen, tulungan kuring. Cynthia jebi, tong boro ukur 20%, sanajan kabeh dibikeun ngan satai kukuan aset kulawarga kuring. Udin ngareret ka Cynthia, ker anjen tepi rabi, tapi ker kuring mah gede. Udin ngareret deui ka Renal, kuring lain jelema telenges jeung sarakah, kuring nyaho kulawarga anjen butuh hirup, ngan kusabab anjen geus nyulik bibi kuring jeung mitoha kuring, kumaha lamun kuring menta 40%, kaharepna ulah ngajieun deui masalah jeung kuring oge moal ngaganggu deui ka anjen sanggup. Sanajan 40% karasa berat, tapi kusabab Udin daek ngahampura, Renal ungguknya tujuan. Cynthia teu panuju kana pamenta Udin, Cynthia geus disiksa jeung ngarasa geus dirugikeun gede poe ieu, teu bisa males ka Udin kapaksa kudu neken Renal, jadi Cynthia ambek ka Udin. Udin, kuring anu jadi korban, nah anjen anu mutuskeun, anjen eueuh hak. Udin seri, terus molotot ka Cynthia, kuring geus mere solusi ka Renal geus nya tujuan. Kunaon anjen rek ngamentakkeun deui, memangna anjen saha, ieu lain urusan antara kulawarga Subrata jeung Renal. Tapi urusan Renal jeung kuring, anjen jeung kulawarga Subrata sejena teu boga hak ngatur kana sagala rupa urusan kuring, ngarti, lamun aya anu ngaganggu Renal saenggeus kamupakatan jeung kuring, kulawarga Subrata teu boga hak ngaganggu Renal kecuali wani pa adu harapan heula jeung kuring. Cynthia ngarenjak sieun ningali Udin ambek, anjen wani nangtang kulawarga Subrata, lantaran anjen ngandeulkeun Bima Raya Group jeung duit 100 miliar pamereti kulawarga, anjen moal bisa nanaon lamun kabeh ditarik deui ku kulawarga. Oh kitu, Udin nyerenge, enya, cuk Cynthia, gampang pikeun kulawarga Subrata ngahancurkeun anjen, pamajikan anjen, mitoha anjen, kabeh bakal modar lamun kulawarga Subrata geus bertindak, moal paduli anjen anakna Warman. Cynthia beki kalengitan akal sehatna, kolot anjen masih untung, masih layak dikuburkeun di Subres, tapi lamun anjen anu modar, anjen moal boga hak nanaon di Subres. Udin langsung ambek ngadenge omongan Cynthia anu ye. Anjen bibi kuring, jadi kuring teu bisa kasar ka anjen. Cynthia jebi, lamun anjen nyaho aing bibi sia, nah sia teu hormat ka aing. Udin ngareret ka Kang Bahar anu diuk gigireuna, Kang, anjen mapan lain dulurna, coba wara sungutna Kang. Mangga den, Kang Bahar langsung ngaranggem kera baju Cynthia, terus biwir Cynthia ditonjok ti harap, atuh dua huntu harap Cynthia langsung morolok ragrak, biwirna jontawor sowe jeung getihan, geus kitu pipis Cynthia oge masih ditampiling. Kang Bahar memang geus teu kuat di awal nempo Udin terus dihina ku Cynthia, jadi ukur bisa nungguan nepi ka Udin mere parentah, jelas neunggelna ge geus teu asa-asa deui. Aranjen bakal modar, cuk Cynthia jojorowokan bari sungutna ngabulai getih, panona molotot ka Udin, Kang Bahar jeung Renal, ukur Renal anu murungkut di polototan ku Cynthia, tapi dina hatena Renal bingung, kunaon Udin make nyiksa Cynthia. Udin netep banget Cynthia, lamun aki naliti heula saha kuring samemeh ngirim anjen ka Bandung, tangtu bakal nyaho akibatna ngirim jelema teu krek kawas anjen, kunaon warga Bandung hormat ka kuring, lantaran geus deui anu dipikasieun ku kuring. Udin ngareret ka Renal, 8 jawara Renal geus dipodaran ku kuring di Papua. Udin seri, terus ngareret gantian ka Cynthia jeung ka Renal. Lamun aranjen oge nempo berita dina TV aya 50 jawara ti kulawarga Sutama anu ditewak di Jepang, sarta 3 kulawarga gede anu robah nasibna dina sapeting, eta oge lantaran kuring. Cynthia ka tempo kolohok, bengetna jadi pias jeung sieun, Udin nanya ka Cynthia. Anjen rek masa kuring kawin jeung Sarah Gunawan, na dikira kuring acan panggih jeung Philip, anu nyagerkeun Philip tina panyakit napan kuring, lain keajaiban medis, Sarah geus panggih jeung kuring, jadi nanaonan kuring kudu nyogrok-nyogrokeun diri. Tanpa dipentage Sarah geus daek kawin ka kuring, ngan Sarah nyaho kuring geus boga pamajikan anu teu bisa dipisahkeun ti kuring, jadi manehna sadar diri, anjen anu teu nyaho nanaon rek pipiluen. Udin nepak pingping Kang Bahar, yuh, Kang Bahar nepikeun ka rek paeh lantaran disiksa ku pengawalna Renal, ieu oge ditulungan ku kuring, kabeh pengawalna dihancurkeun ku lengan kuring sorangan, kuring nyarita kieu lain kuring ujub, ngan supaya aranjen nyaho yen kuring jelema anu teu bisa diganggu ku saha wae. Renal beki tungkul, Cynthia oge beki kolohok ngadengeuna. Udin nyarita deui bari molotot ka Cynthia, jadi pikirkan deui samemeh ngancam kuring, kuring anu bakal paeh ku anjen atawa anjen anu bakal paeh ku kuring.
Cynthia bengong ngadenge ucapan Udin, kulawarga Subrata memang tenyalidik heula ka Udin, jadi memang minim pisan informasi ngenaan Udin, kungsi ngadenge Udin kuat, tapi teu bisa ngabayangkan sakumaha kakuatana. Kungsi oge ngadenge 8 jawara renal aya anu maehan di Papua, tapi teu nyaho saha anu maehana, jeung Philips, anu saacana keunaku kanker pankreas, ujuk-ujuk cager, kabeh nyangka eta ukur kaajaiban, teu nyangka lamun Udin anu geus nyagerkeun. Jadi kabehanana aya kaitana jeung anjeun, Cynthia nanya saola teu yakin. Lain aya kaitan, tapi memang dilakukan ku kuring, tembal Udin. Renal oge ngarenjak, karugian gedena nyaeta kalengitan 8 jawara andelana. Teu nyangka lamun eta dilakukan ku Udin. Disangkana mah ukur keunaku bencana alam akibat longsoran salju. Ayeuna dirina karek faham, ternyata kabeh kalakuan Udin. Jelas kekuatan Udin eueuh bandingna. Renal memang teu nyaho kajadian di Jepang, tapi Cynthia nyaho, aya 3 kulawarga gede anu langsung roba nasibna dina sapeting, hiji tumpur, anu hiji deui kalengitan pamingpin jeung ahli waris utamana, anu hiji salamet nyaeta kulawarga itu, tapi 2 suku Takehiko buntung, di satu kangena aya jelema kuat anu sanggup maehan belasan ninja sarta nyalamutkeun Ziyu jeung Sufri ti kulawarga Sutama, jadi eta Udin oge. Udin ngararet ka Renal bari nanya ka Cynthia, "Bi, anjeun nyaho ka Wuki anakna Renal, saprak panggi jeung kuring jadi bekitai." Renal jeung Cynthia langsung ngarenjak, sa-Indonesia saha anu teu nyaho ka Wuki jeung kabiasaana, sabab videona oge acan leungit dina YouTube nepi ka ayeuna. Kabeh ahli geus nganalisa panyebabna, nyaeta akibat sihir atawa hipnotis tingkat tinggi anu geus kapatri dina otak jeung pikiran Wuki, moal aya anu bisa ngarobah kabiasaana. Jadi anjeun oge pelakuna, Cynthia kerung, Renal buburu nanya. Naon kasalahan Wuki ka anjeun pangna disiksa model kitu? Udin ngararet ka Renal, terus Renal dicabok, Wuki ngahipnotis awewe-awewe ngora babaturan sakolana, direnahan terus ditinggalkeun, teu saeutik anu akhirna bunuh diri lantaran ngarasa era, wajar lamun kukuring diwaraku cara anu sarua. Make hipnotis deui. Renal anu dicabokku Udin langsung tungkul. Komo deui saenggeus nyaho alasan Udin pangna mere hukuman sarupa kitu ka Wuki, sabab memang teu bisa dibenerkeun, Udin ternyata lain ukur ngajaga diri, kulawarga jeung jelema-jelema deketna hungkul, tapi Udin oge geus nanjerkeun bebeneran, ngabela jelema-jelema anu katandasa. Udin mencerong ka Renal, "Renal, bibi kuring hayang maehan anjeun, tapi moal wani lamun akhirna kudu paadu harapan jeung kuring, kukituna kuring menta 40% tina aset anjeun, keur ngejamin kasalametan anjeun tina kakejeman kulawarga Subrata kaharepna." Renal cerik, lantaran leungeunna masih diborgol ka tukang, Renal ukur bisa nyondongkeun awakna kaharep bari unggut-unggutan tungkul terus ngagolosor tina kursi deku ka Udin. Kuring satuju, kuring rumasa salah, atas nama kulawarga jeung diri kuring pribadi, kuring menta hampura ka anjeun, kuring moal ngaganggu deui anjeun, kuring bakal bener-bener ngawara kulawarga kuring. Udin ungguk, kuring oge menta hampura sabab geus maehan adi beteng anjeun, nanang jeung anak buahna, lantaran geus wani nyulik balita ti panti asuhan, kawanina lantaran dibekingan ku anjeun, lamun sek anjeun bener ngawara kulawarga, nanang moal nepi ka dilelepkeun ku kuring ka walungan Serayu. Renal ngarenjak, ternyata eta oge kalakuan Udin, hate Renal beki peot di harapan Udin. Enya, kuring bisa ngamaklum, eta kabeh akibat kasalahan kuring dina ngadidik kulawarga kuring. Udin ungguk, sacara teu langsung dosa anjeun geus numpuk, loba kulawarga anu sedih kapapanjangan lantaran geus kalengitan anak-anakna anu diculik ku nanang, loba kulawarga anu geus kalengitan salakina lantaran salakina dipaksa ku anjeun pikeun paeh atawa cacat dina leungeun kuring, loba barudak anu kalengitan masa depana lantaran dicacadan awakna ku geng pengemis didikan anjeun, kuring teu bisa natahan hiji-hiji. Anjeun kudu buburu tobat saacan nyawa anjeun dicokot ku Nu Maha Kawasa. Renal ngaguguk ceuri ngadengena, kuring janji, kuring tobat, mimiti ti ayuna kuring bakal tunduk kana parentah anjeun, kuring daek ngalakukeun naon wae demi anjeun. Udin gogodek, kuring teu butuh kasatiaan model kitu, nempo anjeun jadi jelema jujur jeung bagar oge kuring geus atoh. Renal nanya, naon anu kudu dilakukeun ku kuring masalah ngabagi aset? Udin seri, beres ieu, anjeun jeung Kang Bahar neangan pengacara hukum sewang-sewangan. Robah kapamilikan aset 40% atas nama Kang Bahar, 60% atas nama anjeun. Tapi tina 60% eta, hak anjeun ukur 40%, 20% deui hak jelema-jelema anu kungsi dirugikeun ku anjeun jeung nanang. Rawat kulawarga jeung anak-anakna. Bere beasiswa nepikeun ka bisa sakola nepi ka kuliah. Anjeun tangtu leuwih paham saha wae anu boga hak narimana. Kabeh bakal aya dina pangawasan Kang Bahar. Jelasna, dina masalah ieu, anjeun sarua jeung anak buahna Kang Bahar. Anjeun ngarti. Kaharti pisan, Renal buburu unggek. Kang Bahar langsung kolohok ngadengena, terus nanya ka Udin. "Den, naha atas nami abdi?" Udin seribari ngararet ka Kang Bahar. "Anjeun geus waktuna jadi pangusaha gede sajajar jeung nu sejen, teu naon boga anak buah preman, tapi anjeun ulah jadi preman, ngandelkeun rumah klasik sarta peternakan anjing hungkul acan cukup pikeun jadi pengusaha gede, ngan nitip Renal, tegor lamun salah,
laporkan ka kuring lamun aya anu teu beres. Siap guru, kahartos, tembal Kang Bahar, Udin ungguk panuju, terus ngareret ka Cynthia, anu dua biwirna geus jontowor jeung ompong sarta pipina kembu sabelah. Bi, mimiti ayuna, anjen oge dina pangawasan Kang Bahar, kuring moal bisa ngajaga anjen. Cynthia teu komentar nanaon, tapi kolohok nempo naon anu dilakukan ku Udin ka Kang Bahar, eta sarua pisan waktu Warman ngabantu kulawarga Gunawan baheula, padahal samemehna Cynthia nyangka 40% kakayaan kulawarga Sanjaya bakal dicokot ku Udin, ternyata dibikin ka Kang Bahar. Warman oge kacirina lemah, tapi tegas dina mimpin jeung nyokot kaputusan, dipika hormat ku sasaha, Cynthia sadar, Warman geus hirup deui dina diri Udin, teu salah Agus Subrata ngandelkeun Udin dina sagala hal, ngarepkeun pisan Udin bisa balik deui ka kulawarga Subrata. Bibi oge janji bakal nurut ka anjen, moal wani ngaganggu deui kulawarga anjen atawa Renal, ceuk Cynthia. Renal ngemplong ngadengena, Cynthia nyarita deui. Tapi bibi aya pamenta, wara bapa jeung anak anu geus nyulik bibi sarta opat jelema ti tahana. Udin ngareret ka Kang Bahar, kumaha kaayaan Karsidi jeung Dudung Ayuna, jeung saha opat jelema anu dimaksud ku bibi. Kang Bahar ngajelaskeun, Karsidi sareng Dudung tos cacat, dua pandanganna tos diancurkeun tina tulang tak-takna ku pangawal Renal. Upami anu opat deui, eta ukur pamuda barandalan tukang mabok anu saleresna anak buah akang keneh anu dipingpin ku Gobang, naon kinten-kinten hukuman anu pantes, abdi siap narima parentah. Udin memang kahel ka Karsidi jeung Dudung anu geus wani nyulik Lastri, tapi ngadenge duanana geus diwara ku Renal, kakehel Udin langsung ngurangan, sanajan kalakuanna araneh, tapi sabenerna mah lain penjahat gede anu tegaan nepi ka ngarugikeun jelema loba. Saacana Isa ngajonglokeun Lastri dina meja judi, tapi sabenerna mah akibat kasalahan Lastri keneh anu sarakah kana duit, nepi ka hampir kalengitan susuratan imah jeung vila milik Udin, intina kulawarga Kusuma mah di mata Udin ukur ruruhit letik, lain komplotan penjahat gerot, jeung wanina ukur ngaganggu kulawargana hungkul. Ayuna oge kalakuan Dudung jeung Karsidi lamun dipikir mah kasalahan Lastri keneh, anu geus mancing-mancing ku jalan ngagantungkan boneka dina pager balkon, sakapeng Udin sok hayang seriku kalakuan mitohana jeung kalakuan kulawarga Kusuma, sanajan kabeh pikakohelan tapi acan pantes lamun wawalesna kudu paeh. Udin ukur ngarepkeun, ku cacatna Karsidi jeung Dudung Ayuna, kulawarga Kusuma sing buburu saladar, sabab eueuh gunanan ngaganggu kulawarga Udin lamun teu hayang terus-terusan tinemu jeung kacilakaan. Udin buburu nyarita ka Kang Bahar, Karsidi mamangna pamajikan kuring, Dudung anakna, lamun paraeh, pamajikan kuring oge tangtu sedih, kasalahana oge teu sabaraha jeung geus narima wawaleusna ti Renal, keun we antep ulah dikukumaha deui, lamun anu opat, kuring masrakeun ka Kang Bahar lamun bener masih anak buahna Gobang. Geus nyulik kuring dianggap kasalahana teu sapira, Cynthia protes. Udin kerung terus ngareret ka Cynthia, di mana hate anjeun bi, duanana geus kalengitan fungsi leungeunna. Kuring yakin maranehna geus teu bisa nanaon, dahar kudu dihuapan, mandi kudu dimandian, sedengkeun anjeun teu kunanaon. Teu bisa, maranehna kudu modar, ceuk Cynthia, lakukeun ku sorangan aya kawani mah, ceuk Udin nyentak. Cynthia langsung murungkut disentak ku Udin, saumurna Cynthia acan kungsi maehan jelema ku leungeunna sorangan, mustahil ayuna kudu maehan dua jelema sakaligus, sok sanajan Karsidi jeung Dudung moal bisa ngalawan, tapi Cynthia jelas teu bisa ngalakukeunna. Udin molotot, anjen panyebabna kunaon anjen bisa diculik, nanaonan los-los ka salon Lizzy, Karsidi jeung Dudung teu boga niat nyulik anjen saacana, naha make kudu anjen anu nafsu hayang maehan. Tapi gara-gara diculik kuring jadi disiksa, tembal Cynthia. Coba lamun dibicicing di Padma, teu kudu datang ka salon Lizzy nepungan mitoha kuring, anjen moal kieu, mikir, sabenerna salah saha, ceuk Udin deui. Udin gogodek, kuring teu hayang debat deui, lamun anjen nyebarkeun kajadian di dieu, manjangkeun masalah, komo bari digegedekeun anu akhirna ngalibatkeun kulawarga Subrata, hartina anjeun geus neangan masalah anyar jeung kuring, ngarti. Ningali ambek Udin, Cynthia ukur bisa kekerot nahan ka ambekna, ucapan Udin pasti lain sakadar ancaman. Enya, bibi ngarti, Udin ungguk, terus nyarita ka Kang Bahar. Kang, kuring pusing ngadenge omongan bibi kuring, buru bawa sesuai jeung parentah kuring tadi, ulah poho bawa heula ka rumah sakit, tapi huntuna ulah ditambal di dieu, keunsina diganti di Jakarta lamun geus balik. Manggaden, tembal Kang Bahar, terus mawa Cynthia kana mobil bari di baturanku saurang anak buah Ishak, mobil langsung nyemprung ka rumah sakit. Udin ngareret ka Renal deui, kabeh aset kulawarga Sanjaya jeung perkembanganna kudu dilaporkan secara rutin ka Kang Bahar, ulah ngalakukeun kasalahan di sanajan letik, ngarti. Kuring ngarti, tembal Renal, nya, Bougainville A04 eta anjen anu meuli, Udin nanya. Renal ungguk, salila ieu dicicingan ku kulawarga Kusuma ngahaja pikeun ngaganggu kuring, Udin nanya deui. Enya diijemkeun 10 tahun, Renal ungguk, eta salah sahiji kasalahan kuring, anjeun teu kudu hariwang, ku kuring rek dicokot deui.
Ulah waka, cuk udin, kuring moal aya hiburan deui, anu kudu dilakukan ku anjen, tutup deui palapa, tarik kabeh investasi anjen. Renal ungguk, balik ti dieu, ku kuring diberesan kabeh. Asupkan heula Karsidi jeung Dudung ka rumah sakit, ulah dibikin ka polisi, cuk udin deui. Renal ungguk bari kaluar tina heli terus lempang ka gudang dibarengan ku pengawalna. Dudung jeung Karsidi nyampak ker cararik paungku-ungku nahan kasedih, buburu duanana ditaikeun kana mobil terus dibawa indit ka rumah sakit ku Renal. Kaluar ti gudang Dudung jeung Karsidi kolohok ningali aya 3 helikopter, belasan mobil jeung puluhan pasukan marake baju hideng sakitu lobana, ngan anehna kunaon Renal anu tadina diborgol sarta sirahna ditutupan ku kantong kayan hideng justru ayuna mawa maranehna indit ti lokasi, nah Renal nyogok sangkan salamet, nah Dudung jeung Karsidi oge geus dibebaskeun ku Renal. Pangna tadi di jero gudang cararik sabenerna lain ku masalah ancurna tulang tak-tak anu masih keneh bisa dicagerkan sanajan lila, tapi mikiran ancaman komandan Interpol anu nyebutkan Dudung jeung Karsidi bakal dipasrakeun ka polisi, sabab lamun bener dibikin ka polisi, pasti bakal dipenjara lila, sabab kajahatana penculikan, bari anu diculikna anak konglomerat Beunghar, hukumana pasti moal sakedeng, Dudung jeung Karsidi ngalaman di penjara di rutan, teu hayang ngalaman deui. Jadi buburu Dudung nanya ka Renal, "Gan, abdi bade dicanda ka mana, ulah masrakeun abdi sareng bapak abdi ka polisi." Karsidi oge nyarita, "Muhun Gan, sanaos abdi lepat, tapi tadina demi nyugemakeun salira. Montong lewe jeung montong loba tatanya, bisi bener-bener ku kuring dibikin ka polisi," tembal Renal. Dudung kerung terus nanya deui, "Maksad salira, ayuna sanes dibantun ka polisi." Renal ukur gogodek, "Leres pa, hatur nuhun, cuk Dudung bungah," kitu deui Karsidi bunga pisan nempo Renal gogodek. Tapi lantaran tak-takna anu remuk beki nyanyautan kagejelek-gejeluk dina mobil. Kabungahna tepati kaciri, duanana merenyeng nahan nyeri, ukur hatena anu bungah. Di Bougainville Villas A04, Rukmini keur gogoleran dina sofa, bari red day nempoan jam dinding, sabab kesel, Rukmini nanya ka Unah. "Nah acan aya bejana naon ti bapa mane jeung si Dudungnya?" Unah nembalan, "Pasti nuju sibuk, pan kedah motoan, ngadamel video, teras ngintun ka pabrik batako di Cibadak pan tebihni." Rukmini ungguk, "Mudah-mudahan lancar, karek ayuna akhirna kulawarga urang bisa maleoskeun ka nyeri ka si Lastri." Unah ungguk, "Muhuni, abdi asa tos teu sabar hoyong mengkoran deui sampeyana, masih kabayang waktus di rutan, gena ngabantos urang nyiksa si Lastri, upami emut kadinya, hoyong pisan ningal deui si Lastri ngarengik mementa ampun bari nyuuh." Rukmini ungguk, "Enyan ini oge jadi inget ka gena, sanajan ukur awewe kampung tapi kawani jeung kakuatana kawas lalaki, pikeun ngalawan si Lastri, saurang gena geus cukup." Unah ngarahu, hanjakalna Lastri bakal dikintun ka pabrik batako, gena ta acan bebas, upami gena kaluar, tos moal tiasa pendak sareng nyiksa deui si Lastri. "Cuk saha teu bisa," tembal Rukmini, "si Lastri pan bakal cicing di pabrik batako, lokasina pasti si Dudung jeung bapa maneh nyahoon, kari beja keun alamatna ka gena di mana gena geus bebas, sina diwara di ditu. Di rutan, gena keur panas cuuli, cuk beja, biasana lamun kitu sok aya anu keur ngomong keun, sarena guling gasahan," babaturana nanya. "Gena, anjeun kunaon, gering, kuring oge teu nyaho, asa paranas cuuli ieu teh, kawas aya anu keur sono ka kuring," tembal Gena. Si awewe anu nanya nyekekek Sri, "Saha anu sono, jelema kawas urang-urang kieu geus moal aya anu mika sono, sanajan anak, salaki, dulur atawa baraya ge acan tangtu aya anu sonoun." "Bener, cuk anu saurang deui, salila kuring di dieu, acan pernah aya anu datang ngalongok, siganna kuring geus dipopohokeun ku kulawarga." Saurang nanya ka Gena, "Sabaraha lila deui anjeun bebas?" "Mun teu salah ngitung, sakitar 5 atawa 6 bulan deui," tembal Gena. "Kuring mah 8 bulan deui," cuk nu nanya biu. "Kuring 4 bulan deui," cuk saurang anu keur ngarengkol dina ranjangna. "Hartina tahun harap kahirupan urang sararea geus masing-masing deui, rencana anjeun rek ka mana saenggeus kaluar ti dieu Gena." Gena ngarahu, "Indung kuring geus maot, salaki kuring geus kawin ka salingkuhana, teu nyaho kuring rek ka mana, geus teu boga sasaha deui pikeun pangbalikan. Anu pasti, meme ka mana-mana, kuring bakal ngadatangan makam indung kuring heula," cuk Gena deui. Baturna ungguk, "Satuju, sanajan cuk batur urang jahat, tapi ka indung anu kungsi ngandung mah teu menang poho, boh anu indungna masih hirup keneh boh anu geus maot." Gena ungguk, "Sabenerna kuring masih inget ka Rukmini, ngingetkeun kuring ka indung sorangan, nasibna sarua, disiksa jeung dihina ku minantu sapanjang waktu." Gena ngararet ka sararea, "Aranjeun masih inget, Rukmini pernah nyarita teu bogaan imah lantaran teu ditarima ku minantuna, kuring teu nyaho ayuna caricingna di mana, siganna masih katalangsara di jalan." Keur aranteng ngobrol, saurang sipir nyorook tina liang panto anu ngan saukuran liang gelas. "Gena, Tania, Lexi, aranjeun buburu beberes,
siap-siap dijemput, sabab aranjen aya anu nebus sarta rek dibebaskeun. Tiluan anu disebut ngaranna kolohok teu percaya ngadengena, gena buburu nanya. Saha anu geus nebus, Rukmini, buru beberes, tembal sipir. Tiluana silih reret bingung, gena nanya deui ka sipir. Rukmini, lain dirina oge sangsara, ti mana Rukmini boga duit pikeun ngabebaskeun kuring tiluan. Sipirnya kakak, Rukmini ayuna beunghar, bisnis kulawargana geus jalan deui, malah ayuna caricingna di Bougainville Villas, aranjen di pentas sangkan daratang ka imahna. Gena kolohok, reuas pacampur jeung bungah, bari beberes barang lalu tikna sarta dangdan ala kadarna, gena nanya deui ka sipir anu masih nangtung saluaran panto. Rukmini ditarima cicing di Villa Minantuna, henteu, Rukmini meuli hiji, persis gigireun Villa Minantuna, tembal sipir. Gena beki kolohok bengong, gelo, bisa meuli villa harga miliaran. Sipir seri, enya, malah mayar jaminan ker aranjen tiluan 100 juta pikeun bebas ti diu, sarta ngondang aranjen cicing di villa manehna. Cipanon gena ngeclak lantaran bungah, Rukmini, anjen memang gak ganti indung, kanya anjen nyata, karasa ku kuring, gerentusna lalaunan. Tania jeung Lexi geus beres kari nungguan gena, Tania nyarita ka gena. Rukmini ngarti kumaha carana nganuhungkeun, iya hasil pepelakan anjen ka Rukmini, akhirna kuring jeung Lexi oge milu diuntungkeun. Gena ungguk, bener, si Lastri memang kurang ajar, ayuna maranehna tatanggaan, kuring jeung aranjen kudu bisa ngajaga Rukmini tina gangguan si Lastri. Sipir di luar ngingetan, iya kasempetan langka ker aranjen bisa bebas. Ulah ngajieun deui masalah di luar anu bisa jadi panyabab aranjen baralik deui ka diu. Hargaan Rukmini anu geus ngajamin anjen, ulah nepikeun ka manehna ngarasa kuciwa, micuonan duit percuma lantaran salah ngabebaskeun jelema, bebas dijamin lain bebas anu sabenerna, tapi ukur ngarobah status aranjen jadi tahanan rumah. Lamun aranjen ngajieun masalah deui dina posisi aranjen sebagai tahanan rumah, hukuman aranjen bakal leuwih berat. Oh, kitu, gena reuas, nya tembal sipir. Anjen masih boga kewajiban pikeun setor banget ka kantor polisi terdekat nepi ka masa tahanan anjen beyak. Anjen tetap dalam pengawasan, tong boro ngalakukeun kasalahan, bela diri atau ngabela batur oge tetap salah lamun akibatna aya anu ngarasa dirugikeun, pokona aya hal naon wae, buburu laporan ka penegak hukum setempat, ulah bertindak sakahayang sorangan. Oke, kuring ngarti, moal ngalakukeun kajahatan nanaon deui, cuh gena. Sipir nyarita deui, ti dieu aranjen kudu langsung ka Bougainville Villas, eta kawasan elit, sina pengusaha kelas atas hunggul, jadi aranjen kudu bisa ngabiasakan diri jeung kudu bisa ngahargaan penghuni sejena, ulah ngajieun hal-hal anu matak ngarasakeun warga, ngarti? Ngarti, tembal gena, Tania jeung Lexi babarengan. Gena memang anak buruh tani miskin anu teu nyakola, jadi pangartina dina masalah hukum jeung tata cara bermasyarakat oge memang minim, hampir teu bisa ngabedakeun mana salah jeung bener, imahna di lembur anu ayuna dicicingan ku urut salakina ukur imah panggung tina bilik, handapna oge masih diamparan ku palupu awi. Ngabayangkan ayuna baka cicing di villa agreng, jelas sumanget pisan. Impiana tibahula hayang boga imah di kota sanajan ukur sakamar tapi tina tembok anu wowok, ngan sanajan impiana teluhur, nepi ka kiwari kahayang eta masih tetep sakadar impian, ayuna malah bakal nyicingan villa, anu samemehna acan kungsi kabayang sama sakali, cipanon kabungah, terus ngeclak tina matana. Sipir nanyeti saluaran pantau, gesariap, sabab aya sababaraha prosedur anu kudu buburu diberesan di kantor, loba dokumen anu perlu ditandatangan, aranjen oge kudu salin sarta mawa barang-barang pribadi aranjen anu aya dina loker, piraku rek mamake baju tahanan keluar. Enya, kuring geus siap, tembal gena, Tania jeung Lexi. Akhirna pantau sel muka, tiluana digiringkan ka kantor rutan ku 5 sipir. Di imah Rukmini keur narima telepon ti rumah sakit. Anjen kulawarga ti Karsidi jeung Dudung, enya, aya naon, Rukmini nanya. Petugas rumah sakit ngajelaskeun, Karsidi jeung Dudung dirawat, anjen kudu datang. Dirawat, Rukmini kolohok, memangna kunaon, petugas RS ngajelaskeun deui. Duanana remuk dina tulang tak-tak, butuh perawatan serius, jadi kudu aya pihak kulawarga anu nungguan. Rukmini langsung gempar, una anu teu ngadengen naon anu keur diomongkeun nanya. Nih, aya naon, beauty rumah sakit, ngabejaan urang kudu ka ditu, bapa jeung adi maneh kacilakaan, tembal Rukmini. Una kolohok, sanes nuju nyulik si Lastri, naha bet aya di rumah sakit. Nini teu nyaho, buru telepon taksi, tembal Rukmini. Harita Isah masih ngelapan kaca rada anggang, nempo Rukmini jeung Isah kawas anu galalembar, buburu nanya. Bu, aya naon, Rukmini molotot, ulah loba tatanya, buru salin baju, urang ka rumah sakit babarengan, Karsidi jeung Dudung kacilakaan. Isah kolohok bari turun tina tangga, nah sanes Lastri anu lebet ka rumah sakit, nah bet Kang Karsidi sareng Dudung. Rukmini nyorowok, koplok, kalah nanya deui, milu moal. Isah ungguk, buburu asup ka kamarna anu memang aya di lantai hiji, telila geus kaluar deui, bajuna geus ganti.
Tiluanana langsung indit ke rumah sakit karena taksi sabab anu bisa nyupiran Bentley. Di harapan rutan, Gena, Tania jeung Lexi oge keur nungguan taksi anu ngaliwat, bari masing-masing nangkep tas isi baju jeung selimut. Gena ngararet ka Tania jeung Lexi, inget pesen kepala sipir, urang tiluan kudu langsung ka Bougainville Villas sarta ulah ngalakukeun deui kasalahan nanaon. Kuring janji, tembal Tania jeung Lexi, ngan Tania kerung. Nah Rukmini ukur ngabebaskeun tapi tengah jemput. Enya, aneh, jok Lexi, ngaluarkan duit 100 juta pikeun jaminan babari tapi ngajemput nepi ka teu bisa. Jelema beunghar pasti loba urusan, tembal Gena, ulang ngelukeun hal letik, ku dibebaskeunna wae urang kudu geus syukur. Gena nuju kana taksi anu ngaliwat, saenggeus taksi eren Gena nyarita ka Tania jeung Lexi. Hayu naek, ayeuna geus burit, boa teuing Rukmini keur sibuk nyiapkeun makan malam pikeun ngabageakeun kadatangan urang tiluan. Tiluana ngalengkarek naek kana taksi. Tapi ujuk-ujuk aya Mercedes-Benz ren di tukangan taksi persis gigireun maranehna, supirna buburu keluar terus nanya. Aranjen Gena, Tania jeung Lexi, Gena ngarandek, terus ungguk. Enya, anjen saha, kuring supir anu dikirim ku Rukmini pikeun ngajemput aranjen, hampura jalan macet, jadi telat, tembal si supir bari muka dua pantok kenca Mercedes-Benz. Gena ngabatalkeun taksi anu geus ren, sanajan supir taksi kukulutus, tapi teu diwaro, Gena mencrong kana Mercedes-Benz anu ngajemputna bari kolohok. Rukmini bager pisan, kuring acan kungsi naik mobil mewah kieu saumur hirup kuring. Mobil pangalusna anu kungsi ditumpakan ku kuring nyaeta sedan polisi anu newak kuring, cuk Tania. Kuring oge, cuk Lexi, supir anu sabenerna pengawal renal ngahuleng ningali tiluanana kala ngajanteng bengong bari pating kerendeng. Hayu naek, Gena buburu diuk dina jok harap terus nutupan panto lalaunan, Tania jeung Lexi diuk di tukang. Sabenerna Mercedes-Benz anu dipake ngajemput lain Mercedes mewah, ukur S-Class milik Renal anu hargana ngan 1/5 Rolls-Royce. Tapi keur Gena, Tania sarta Lexi, tiluana memang kakara, jadi salila di jero mobil maranehna teu loba nyarita, hookeun nempoan interior mewah mobil, teu paduli karameam kota Bandung di luar anu salila di rutan oge tara katempo ku maranehna. Lexi nyabak layar LCD anu aya dina tukangan jok anu didiukan ku Gena, terus nanya ka supir. Mang, ieu TV? Bisa disetel teh, kuring geus lila tara lalajo TV. Sameme supir nembalan, Gena ngararet ka tukang, terus mencrong ka Lexi. Montong loba pamenta anu macem-macem, perjalanan moal lila, ke di Villa Rukmini bisa lalajo sabentetna, Rukmini geus bager ka urang, mimiti ayuna perlakukan sabage indung sorangan, ngarti. Lexi jeung Tania ungguk, mobil geus nanjak ka kalerkeun ngajuk-juk ka arah Lembang, nepi ka gerbang Bougainville Villas, sabab plat nomor mobil geus kacatet milik penghuni, jadi teu dipariksa heula, mobil langsung ngajuk-juk ka klaster A terus asup ka gerbang klaster. Di harapan pantau pagar A04, supir ngajak sararea keluar, supir ngagunakeun sandi registrasi pikeun muka pantau pagar sarta napeulkeun sidik jadi dina jempol Gena, Lexi jeung Tania sangkan ka save kana sistem perangkat keamanan anu aya di imah, supir mere penjelasan. Ayuna keur muka sakabeh pantau di villa ieu, aranjen cukup napeulkeun jempol aranjen kana alat pemindai anu aya dina tiap-tiap pantau. Gena ungguk terus mencrong ka palataran lega di saluaran villa bari ku mecrek, terus nempo aya Bentley mewah parkir di buruan villa. Sok arasup, terus istirahat, kuring masih aya kaperluan sejen, anggap imah anjen sorangan, tapi ulah ngaruksak, cuk supir. Di mana Rukmini? Nah teu kaluar, Gena nanya, supir seri. Kabeh keur digarawe, aranjen arasup heula. Loba kamar kosong di villa ieu, anjen bebas milih saurang sakamar. Oh, nuhun, tembal Gena atau, terus tiluana asup bari narangkep tasna sewang-sewangan. Nempo tiluana geus arasup nuju ka wangunan villa. Supir ngabiur deui indit kaluar ti Bougainville Villas. Saenggeus nete kana teras, Gena nyoba napelkeun jempolna dina gagang panto. Kadenge tulak panto muka, terus panto didorong. Tiluana kolohok nempo interior anu mewah. Ngaranna ge villa mewah anu hargana miliaran jeung aya di kawasan elit. Geus tangtu beda jeung imah biasa. Ditambah interior jeung dekorasi geus direnovasi deui ku pamilik villa anu akhirna nambahan kasampurnaan villa. Gena, Tania jeung Lexi sajongjongan ukur ngajarentul bengong. Sarerea karek sadar sawaktu Tania nempo kalangkang dirina dina ubin marmer anu ngagenclang herang kawas kaca di handapan sukuna. Woi, buka sendalna, tunda di luar bisi kotoran imah. Buru bersihan tapakna bisi Rukmini ambek. Buburu sarerea muka sendalna terus ditunda dina gigiran pot kembang di buruan. Lexi nagok bari ngelapan tapak sendal mimiti tina teras nepi ka ruang tamu. Ku anduk letik anu dicokot tina tasna. Sarerea asup leuwih ka jero, di ruangan kulawarga, Gena leuwih bengong deui, sabab nempo TV LCD gede anu napel dina tembok jeung sofa mewah bangun anu empuk. Ieu mah lain imah, tapi istana, Tania langsung ngaguprakeun awakna nangkarak dina sofa. Edan, ngenyot kieu, kawas keur ngagoler dina luhureun ager.
Lexi nurutan ngagubrakyon awakna dina sofa anu sejen, duanana pating cirihil bunga saleuserian, terus silih babukku bantal anu aya dina sofa. Sofa anu disarean memang sofa khas Eropa anu diimport ti Italia. Pamilik villa sacana mesen langsung ti luar negeri. Beda jeung barang klasik anu kaloloba anak katembong bahan kaina. Sofa ieu kabeh kabungkus ku kayen jok mewah anu hipu saolah uah tulangan. Nempo Lexi jeung Tania keur silih babukku bantal anu aya dina sofa, gena ngingetan. Ulah motah teuing, bisi aya barang anu ruksak, leuwih hade marandi heula bisi awak aranjeun ngotoran sofa. Supir tadi geus nepikeun pesen Rukmini, titah nganggap villa ieu sabage imah sorangan. Moal nanaon salila eueuh anu ruksak, lamun aya anu kotor, pasti kukuring oge langsung dibersihan, tembal Tania. Lexi maledokeun bantal kagena, kadiu, urang suka bunga heula sakedeng, iraha urang ngalaman ka bunga saperti poe ieu. Gena nyanggap bantal, terus seri, akhirna luncat nangtung dina sofa bari ngababukan sira Lexi jeung Tania ku bantal, terus kabehanana sarari babara katakan kawas budak laletik ker arocon, tiluana ajrak-ajragan luluncatan dina sofa anu ngenyot. Gena ngagubrakyon awakna dina sofa, karasa memang empuk pisan, awakna anu jangkung badak saolah ngalelep kana jerojok. Kaya peting kuring rek sare di dia, Tania ngalel-ngalelewe Gena. Bodo, sofana wae geus sakiu ngeunahna disarean, komo kasurna, hayu urang nempoan kamarna. Hayu, Lexi luncat tina sofa. Ulah waka, tungguan Rukmini datang, bisi sal asup, Rukmini pasti geus mangaturkeun kamar ker urang-urang, tembal Gena. Lexi nya kakak, lamun kamar anu geus dicicingan pasti lomari di kamar geus diisiku barang pribadi. Urang teangan anu memang bener-bener masih kosong, kuring hayang kamar lega anu loba jandela an ngaraseker. Gena ngauleung, terus nangtung lumpat naek kana tangga ka lantai 2 tihula bari babara katakan seri. Lamun kitu kuring oge rek niangan, bisi kapihulaan ku aranjen. Tania jeung Lexi silih reret ngarasa keuna ku prank. Akhirna duanana ngudak Gena naek kana tangga ka lantai 2 bari silih seret hayang pahulah lah. Rukmini teu nyaho salila indit ka rumah sakit imah nages diasupan ku Gena jeung dua baturna. Rukmini, Unah jeung Isah ngagedik lempang ngajuk-juk ka bangsal perawatan. Nyampak Karsidi jeung Dudung geus kawas satengah mumi. Dada, tak-tak jeung lengan nepi kana siku geus kabungkus ku perban bodas. Sanajan duanana salamet, tapi ku sabab tak-takna sengklek, Dudung jeung Karsidi teu menang usik, jadi tongboro nangtung, ngaliuk oge teu menang sabab bisi tulang tak-takna aya anu robah. Duanana ukur mureleng nempo Rukmini, Unah jeung Isah datang arasup. Tina panon Karsidi jeung Dudung langsung merebeci mata. Rukmini nanya, "Aya naon bet jadi kieu?" Unah langsung ngabeguk tiri nempo ka ayan Karsidi jeung Dudung. Dudung nembalan, "Nih, ieu kalakuan Renal, bener mah, Renal teu bisa dipercaya," cuk Karsidi. Rukmini kerung, "Nah, pan kuduna Renal atau ari anjeun hasil nyulik si Lastri napan?" Hasil, Karsidi ungguk langsung ngadongengkeun lalakonna ti awal nepi ka akhir. Rukmini akhirna ngarti, basa nyulik Lastri, Karsidi jeung Dudung oge nyulik Roksana, dedengkot panipuan internasional. Anu ngajieun Rukmini teu sugema nyaeta kalakuan Renal anu babari percaya ka Roksana anu ngakukeun Cynthia Subrata, akibatna teganya kadan anak jeung incuna. Rukmini cerita kuat nempo kasangsaraan anu tumiba ka Karsidi jeung Dudung. Sanajan teu diculik oge si Lastri pasti bakal dirugikeun ku Roksana. Kuduna poe ieu si Lastri bakal ditewak ku polisi di Citibank sarta asup ka penjara lantaran geus dibohongan ku Roksana. Capek gawe marane sarua jeung nulungan si Lastri, malah aranjeun anu akhirna dirugikeun. Pas Dudung ngadenge analisa Rukmini, cerik Dudung jadi leuwih tarik nepi ka eurihan. Leres nih, upami uninga si Lastri nuju kagungan urusan sareng Roksana, nanaonan abdi kedah nyulik si Lastri, diantep ge si Lastri pasti bakal cilaka ku Roksana. Una ungguk, tapi ayeuna geus kieu, hartina di pikiran deui oge, hasil pamariksaan dokter kumaha, aranjeun bisa cager deui. Bisa, tapi lila, tembal Dudung. Salila posisi tulang tak-tak terobah deui, sakitar 3 bulan bakal cager, koncina teu menang ingkah tina tempat sare, ngan kuring bingung, kumaha kuring dahar, mandi, modal jeung sajabana, saha anu rek ngurus kuring jeung bapa di imah. Rukmini buburu nanya, "Ayuna di mana Renal?" Saenggeus kedok Roksana kabongkar kuduna Renal ngarasa salages nyakadan aranjeun, nini rek menta ganti karugian pikeun biaya perawatan aranjeun nepi ka cager. Teuing mah, saenggeus ngantorkeun kuring ka dieu. Renal langsung balik teu nyarita nanaon deui, tembal Karsidi. "Teu bisa kitu, manehna kudu tanggung jawab," cuk Rukmini kekerot. Dudung buburu nyarita, "Teu kedah nih, kumaha upami Renal malah langkung kasinggung, pan investasi Renal di urang ageng, upami ayuna dipaksa kedah nanggung biaya perawatan abdi sareng bapa, anjeunna pasti ngaraos diperes, anjeunna oge nuju bingung, margi saleresna mah anjeunna oge ditewak ku Interpol, ngan duka nyogok duka kumaha, anjeunna dibebaskeun di tempat." "Naha ditewak, naon kasalahan Renal?" Rukmini kerung. "Renal dituduh ngabekingan rayina anu ngalakukeun pencucian uang di luar negeri," tembal Dudung.
Rukmini ungguk, lamun gitu, ayunan ini anu bakal mereskan biaya maraneh, tungguan. Rukmini kaluarti bangsal langsung ke kasir di bagian administrasi rumah sakit. Kuring rek mayar tagihan pasien atas nama Karsidi Kusuma jeung Dudung Kusuma. Kasir ngajelaskan, biaya perawatan 2 juta, deposit rawat inap 8 juta, total 10 juta. Rukmini kolohok, tenyangka bakal mahal, karek tadi isuk ngaluarkan biaya keur nyewa mobil, mayar pamilik salon sarta mayar opat urang pamuda barandalan 15 juta, ayuna kudu kaluar deui 10 juta, lengit 25 juta dina sapoe. Rukmini buburu ngaluarkan kartu bank tina dompetna, terus dibikin ka kasir. Ku kasir ditarima terus digesekeun kana alat, saenggeus ngetik angka 10 juta, kasir terus ngasongkeun alat ka Rukmini. Mangga lebetkeun pinna, Rukmini ngasupkeun nomer pin, saenggeus dikonfirmasi ku kasir buburu nyarita. Bu, kartuna tos diblokir, aya kartu nu sanes, naon, diblokir, Rukmini kereung. Mustahil, eta sina 2 miliar, awalna Renal memang ngabantu mere injeman keur ngalunasan hutang palapa pikeun ngabebaskeun KB properti anu saacana disita ku bank, terus Renal nunda investasi di palapa, ku Rukmini dijadikan deposit kana rekeningna, katambahan ku penghasilan palapa salila ieu, sarta duit tina nyewakeun villa hebelna, jadi jumlah 2 miliar ngahiji KB dina rekening anu sarua, salila ieu, sagala kabutuhan pribadi jeung perusahaan KB ngandelkeun rekening eta. Ayuna kasir nyebutkeun kartuna diblokir, jelas Rukmini gemper, kasir ngajelaskeun. Abdi kirang uninga sabaraha sina, tapi alat nyebatkeun kartu ieu diblokir, kobi telepon nyuhungkeun penjelasan ti bankna. Rukmini umbuk bari kolohok, buburu ngeluarkan ponselna nelepon bank, saenggeus kahubung ka CS, Rukmini langsung nanya. Naha kartu kuring dibekukeun, aya naon? Saacan dijawab, Rukmini ditanya heula data-datana, ngaran, nomer rekening, nomer dina kartu jeung sajabana pikeun diinput kana komputer, saenggeus ka tempo hasilna, si CS nembalan. Hapunten ibu, rekening salira memang dibekukeun, kumargi kreditur salira ngajengkeun perlindungan properti ka pengadilan. Setan, kuring geus ngalunasan KB hutang, nah bet aya deui kreditor, Rukmini nanya. Disebut setan CS kahel, Bu, punten cariosana dijagi, pengajuan kreditur atas nami Renal Sanjaya, satu wacana anjeunna ngalebetkeun dana pinjaman 1 miliar sareng investasi 1 miliar, ayuna sadayana bade ditarik deui, janten rekening salira kedah dibekukeun. Naon, culi Rukmini asa ngajelengeng ngadengena. Renal narik deui kabehanana, hartina Rukmini bakal balik deui ka asal, KB aset dina pangawasan bank deui, teboga nanaon tapi hutang numpuk. Nempo Rukmini kolohok leles bari nunda deui ponselna kana tas, kasir rumah sakit nanya. Janten kumaha Bu, Rukmini oge bingung kudu kumaha, sanajan esi tas dikorehan da moal aya duit nyelap 10 juta, kartu bank oge ukur hiji-hijina eta, terus Rukmini diuk dina kursi di ruang tunggu kasir. Teu lila ponselna disada, tanpa ditempo heula saha anu nelepon, ku Rukmini langsung ditarima. Halo Bu, mung bade ngauningaken, perusahaan, villa, barang koleksi, rekening bank sareng sajabina, sadayana disita deui ku pengadilan atas pengajuan kreditur Renal Sanjaya, sata acan hutang salira anu agengna 2 miliar dilunasan ka Pa Renal, sadayana bakal lebet kana proses lelang. Rukmini tenembalan, netek kosong kaharap bari masih napelkeun ponselna kana culi. Bu, abdi mung ngadugikeun sasuai sareng hukum perdata, kumargi hutang salira anu diklaim ku kreditur ngalangkungan nilai aset, saupami salira teu tiasa ngalunasan sesana dina waktos anu ditantoskeun, salira bakal digugat ku hukum pidana. Anak jeung incu kuring keur dirawat di rumah sakit, kuring butuh biaya, cuk Rukmini. Eta urusan intern ibu nyalira, teu aya hubunganna sareng masalah anu nembe didugikeun ku abdi. Tapi anak kuring cilaka lantaran Renal, kuduna Renal mere biaya, lain narik KB duitna, cuk Rukmini. Salira tiasa ngajengkeun gugatan enggal kangge masalah eta. Rukmini langsung nutup telepon, terus nelepon Renal, pas nyambung Renal langsung nanya. Rukmini, aya naon? Renal, naon kasalahan kuring? Kunaon anjeun ujuk-ujuk narik injeman jeung investasi sarta ngajukan pembekuan aset ka pengadilan? Ayeuna KB disita, kartu bank kuring diblokir. Aya kasalahpahaman naon antara kuring jeung anjeun? Ceuk Rukmini ngalengis. Eueuh kasalahpahaman, kuring ukur leungit kapercayaan ka anjeun, hak kuring pikeun narik deui KB duit anu kungsi disuntikeun ka anjeun, tembal Renal. Leungit kapercayaan lantaran anak jeung incu kuring teu bener. Atawa aya hal sejen anu nyababkeun anjeun teu sugema? Rukmini nanya. Kuring geus mere kasempetan, tapi anjeun teu bisa ngagunakeun kasempetan eta, eueuh kaitana jeung masalah sejen, cuk Renal. Rukmini bingung, sabab jelas ayeuna dirina sangsara deui. Rek cicing di mana? Buburu Rukmini nanya masalah villa. Terus kumaha masalah villa Bujinville? Anjeun ngajanjikeun nginjemkeun ka kuring 10 tahun. Ulah ngantep kuring sare di jalan jadi galandangan. Masalah villa Bujinville, kuring lain nginjemkeun ka anjeun. Tapi nginjemkeun ka Isah. Lamun Isah kaluar ti villa,
Kabe kudu kaluar, cok Renal deui. Naon istimewana si Isa keur anjen, kuring anu loba ngabantu anjen, tapi nah masalah villa jadi si Isa anu nangtukeun, Rukmini nanya sabab teu panuju. Tadina kuring ukur butuh Isa hungkul pangna dibebaskeun ti Jambi, tapi Isa menta aranjen oge dibebaskeun ti Rutan, jelas kaperluan kuring sabenerna ukur jeung Isa, lamun anjen teu panuju, anjen bisa indit ti villa, pasrahkeun kabehanana ka Isa, cuk Renal ngajelaskeun. Rukmini langsung cicing. Memang pas Rukmini dibawa ke Villa Renal di Cianjur. Isa geus nyampak leuwih ti heula. Lamun dirina kekeh nanyakeun hal eta ka Renal pikeun nunjukeun ka tepanujuana. Bisa-bisa Renal malah ngamuk terus Rukmini diusir ti villa. Jadi Rukmini milih jempe narimakeun. Rukmini ngalaman sare di jalan. Teu hayang ngalaman deui. Nya teu nanaon lamun kitu kahayang anjen, kuring bakal ngajaga Isa sangkan betah, cuk Rukmini. Ulah nelepon kuring deui. Ayeuna antara anjen jeung kuring geus eueuh hubungan bisnis nanaon, cuk Renal. Keheula Renal, aya hiji hal anu perlu anjen nyaho, cuk Rukmini. Naon? Renal nanya. Anak jeung incu kuring butuh biaya 10 juta pikeun biaya rawat inap, anjen bisa nanggung biayana, Rukmini nanya. Hutang anjen 2 miliar ka kuring, anjen teu era menta ka kuring 10 juta, Renal malik nanya. Tapi anak jeung incu kuring cilaka ku anjen, cuk Rukmini. Ayeuna nyawana salamet sarta geus aya di rumah sakit lantaran dibawa ku kuring, lamun ku kuring diantep terus ditinggal keun, duanana bakal modar, anjen masih kurang panuju, teu perlu rawat inap. Bawa balik, rawat sorangan di imah, anjen pan geus moal kamana-mana deui, cuk Renal. Rukmini langsung ngabetem, kabehanana geus disita, otomatis palapa oge tutup, memang dirina moal kamana-mana, sirah Rukmini jadi liar mikirana. Renal, sesa di imah ukur awewe hungkul, eueuh anu bisa ngahasilkeun duit, ngarawat 2 jelema gering di imah oge butuh biaya, mawa balik ayuna, tetep kudu mayar biaya perawatan. Renal seri, oke, kuring rek nelepon rumah sakit pikeun nanggung biaya perawatan. Lamun dokter geus ngijinan balik, buburu bawa balik, kuring geus ngirim 3 pembantu keur ngabantuan anjen di imah, Rukmini ngarasa regrek ngadengena, Renal masih boga rasa kamanusaan, masih bisa cicing di villa sarta mere 3 pembantu, eta geus cukup, kudu ditarimakeun, sigana lamun ka ambekna geus leungit, Renal oge bakal ngabatalkeun tungtutana. Hatur nuhun pa, cuk Rukmini, nyambung.